Yo, assalamualaikum. Patepang dipanggil jeung urang dadang swender. Batuk. Hampura meureun di video ayeuna urang ngomongna rada kasar. Kusabab ayeuna di video urang ayeuna rek ngabahas tentang Sunda kasar. Di berbagai belahan dunia atau berbagai daerah aya pasti bahasa-bahasa anu tangtu, aya bahasa lemes, aya bahasa kasar. Tentuna oge ayeuna urang anu dipake ku urang sehari-hari nyaeta bahasa Sunda. Tah ayeuna urang anu rek dijelaskeun nyaeta bahasa Sunda anu kasar. Di belahan dunia oge loba sih bahasa, aya bahasa Inggris, aya bahasa Korea, aya bahasa Jepang, aya bahasa Cina, aya bahasa nu lain-lain. Aya oge pasti bahasa daerahna nyaeta di daerah Kalimantan, daerah Jawa, daerah mana pokoknya mah loba sa Indonesia pasti aya bahasa daerahna. Jeung lamun dina bahasa Sunda pasti bagi dua, aya bahasa kasar, aya bahasa lemes. Lamun bahasa kasar eta dipakena keur gelut, keur ngaluangkeun emosina, keur ambek. Si bebek orang telepon. Nomor yang Anda tujui sedang diteleponan dengan batur. Mohon untuk segera telepon sesaat lagi. Si anjing, si setan ngomong ke aing nama setan rek barang dahar anjing rek sare cenah setan anjing goblok setan palung anjing teleponan jeung batur anjing setan anjing. Tuh nya cek urang oge ngeunaheun ngamek make bahasa kasar mah. Pokona mah lamun urang keur ngamek teu make bahasa kasar asa emosina teh sakurang kaluar teh. Contona kieu. Kang upami abi bade malak wios. Duh, teu kenging, Mohon atuh Kang punten pisan atuh. Tapi daya mah malah Kang abi buka puasa Kang. Aduh, upami Kang buka kitu mah lagung saya anu halal Kang. Ulah duwikeun ka malak kitu teu sae. Oh kitu Kang. Nya atuh Kang punten teh. Mohon akang mangga dihapunten. Nya teu naheun. Ya pugu atuh kan bahasa kasar mah dipakena keur ngambek. Coba lamun urang keur ngambek keur make bahasa lemes kan kitu kaos tadi teu rame. Tapi bahasa kasar oge tempatna. Ulah samarang tempat. Contona kieu. Pak. Sarang gadang duduknya. Heeh, Pak. Riwayat pekerjaan anjeun teh pernah digawe di pabrik hayam, tah teras hayamna ku anjeun diteureyan. Leres eta teh. Oh, aing teh bala teh kungsi anjing eta teh goblok mesti digawe di eta anjing. Goblok gajina teh saeuting siapa teh kawas di dieu cenah aya beda di dieu mah gede gajina anjing aing teh hayam pisan ka dieu teh goblok atuh. Anjing atuh salah naon aing teh pernah ngomong gitu. Goblok. Nya cek aing oge bahasa Sunda kasar mah aya tempatna. Ulah samarang tempat kawas bieu. Nya meureun di video aya nama urang ukur bisa ngejelaskeun mana Sunda kasar, mana Sunda lemes jeung tempatna oge. Tempatna Sunda kasar belah mana, tempatna urang bahasa lemes belah mana. Kadenya kababaturan urang, para subscriber urang, aduh, anu karek nempo channel ieu bahasa Sunda, ulah hilap klik subscribe-na jeung ulah hilap klik like-na, ulah hilap. Lamun misalkeun hayang apal babaturan maneh share ka media sosial maraneh. Jeung ulah hilap oge ka maranehnya anu teu acan komen mangga komen kumaha urang kahareupna. Urang kudu nyin video naon bisa request dina komentar di handap. Oke. Haturkeun kana waktosna inget ka para subscriber urang di imah wae ulah ka mana kusabab ayeuna mah keur usum zamanna panyakit wabah corona. Ulah ka mana-mana. Tetep di imah wae saksikan tonton Dadang Guludug. Ulah ka mana-mana ulah hilap subscribe. Bye bye.